tadi teh kan bah tos nyaritakeun sistem di tanah Jawa Baratnya sateuacan salahkan negara. Nah, enak orang wih deui ka Tasik nyaeta Kerajaan Sukapura. Upami kitu mah panginten sateuacan Sukapura teh aya kerajaan sateuacanana kitu. Tah upami aya naon kitu kira-kira. Caritana kumaha tah Bah? Sateuacan Sukapura ngadeg kitu nya. Mohon. Ari Sukapura mah di payunanna ku Sukakerta. Sukakerta masih aya tra ka Galunggung ti ratuna tapi ti Puyang Agung ka Galunggung. Lamun ngobrolkeun wewengkon Sukapura wewengkon Tasik nya. Wewengkon Tasik ayeuna di wewengkon Tasik ayeuna kapungkur aya teu karajaan Tah kitu. Lamun urang ningal tina catetan kasajarahan anu aya jeung carita anu hirup di antara masyarakat di Tasikmalaya kapungkur di awalanana teh nyaeta kudu tadi ku urang geus kasebatkeun. Mohon. Kabuyutan Gunung Galunggung. Nah, saatos kabuyutan Gunung Galunggung ngadeg kerajaan Kabataraan Galunggung anu dirajaan ku Batara Sempak Wajah. Saatos ti Kabataraan Galunggung engke diteraskeun ngadeg jadi Kerajaan Galunggung anu dirajaan ku istri atau diratuan ku istri nyaeta ku Batari Hyang. Tadi Gunung Galunggung sadayana. Aya deui anu disebat Kerajaan Rumentak. Ieu masih lebat kapungkur mah masih lebat di kawasan Gunung Galunggung. Mung namina Kerajaan Rumentak. Nagara Tengah ayana di daerah Cineam ayeuna. Ayeuna mah Cineam. Tah aya deui nu jarang ku urang kagali atanapi kaobrolkeun nyaeta Kerajaan Saunggalah. Saunggalah teh sanes di Kuningan oge. Aya Kerajaan Saunggalah anu di daerah Singaparna ayeuna nya lebetaina mah di daerah Singaparna aya Saunggalah. Oke. Eta kerajaan